Man koba kasalapan nyarioskeun nembean Said Abdul Qadir mitutur ka jalma-jalma di luhur kursi. Dauhan Said Abdul Qadir dina meme zuhur poe Salasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 520 hiji. Kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras nimbadan kaula dauhanana anak kaula nahmanin tegera murug mitutur ka jama-jama teras kaula unjukan kumarek tiasa murug mitutur apan abdi urang ajam. Ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu para sehatna dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba bukakeun sungut maneh tuluy kaula nyalangap tuluy diludahan 7 kali saurna cik maneh gera murung mitutur gera ngajak kana jalan pangeran kalawan hikmah jeung pitutur anu aralus saparantos kitu tuluy kaula salat zuhur teu kungsi lila buru jama-jama datang ka cida seueurna ari kaula ngadek jeung hate kaula ngageter henteu bisa pok nyarita tidinya jol sumping Sayyidina Ali karamallahu wajhah ngadeg hareupeun kaula dauhanana naha lain geura pok murug mitutur teh unjukan kaula ieu dah hate abdi ngageter bae jeung gado norok tok dauhan Sayyidina Ali coba calangap tuluy kaula calangap tuluy diludahan genep kali ceuk kaula kumaha margina henteu 7 kali dauhan Sayyidina Ali karamallahu wajhah adab Rasulullah tidinya les di Sayyidina Ali henteu aya ari saparantos kitu mah tulah hate kaula caang henteu aya naon-naon tuluy kaula murug mitutur. Masya Allah, jadi luar biasa. Jadi Syekh Abdul Qadir dahulu ketika mau turun gunung ya atau berdakwah kepada umat masyarakat tidak kuat, terkuat, tajan aya mandat. Beda di zaman sekarang mah terkadang teu dititah oge nya jarang cat. Kalau zaman baheula mah mawa ka turun gunung dita dakwah mun tajan aya mandat atau nabi kepercayaan ti lalu para guru-guruna atau para kasepuhanana mangkana maslahat pisan pikeun umat lamun aya isyarah atau nabi ilham ti pangeran kudu turun anjuk dina dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan urang sadayana ngadangukeun di mana bae ayana baik santri, ustad, kiai maupun priai mudah-mudahan jadi bahan renungan atau introspeksi diri bahwasanya sakitu teh sultanul aulia pamade urang sarerea gitu. Mudah-mudahan aya manfaat.